Ari ieu pasal ka-14 mertelakeun syarat-syarat tayamumna. Ari syarat tayamum eta jumlahna aya 10 ceuk kitab safinana. Kahiji kudu ku taneuh tayamumna, anu kadua kudu suci taneuhna, katilu ulah urut make taneuhna, kaopat ulah kacampuran taneuhna. Kutipung jeung bangsana nu kalimana kudu nejakana taneuh tayamumna, nu kagenep kudu ngusap pamenteuna sareng dua tangan dugi kasikuna, kudua kali ngalihkeun taneuh tina tempat kana anggota nu diusapna, katujuh kudu ngaleungitkeun najisna anu henteu dihampurana awalna, kadalapan kudu ijtihad kiblatna, mimih tayamum mun saliru kiblatna, kasalapan kudu geus asup wangtuna, kasapuluh tayamum tiap farduna. Wallahu a'lam. Insyaallah teraskeun mungkin kana pasal anu ka-15 nyaeta farduna tayamum. Wallahu